Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sadayana pendak di sareng Bapak tina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Insyaallah Bapak di dieu baris ngajelaskeun atanapi bade medarkeun tina pangajaran bahasa Sunda. Oge tilap panginten ka barangkali sadayana mudah-mudahan Allah maparin kesehatan ke urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi anu di pedar dina dinten ayeuna nyaeta bab 2 ngeunaan kampung adat. Mangga panginten urang dilajengkeun kana materi. Kaleresan anu bade dibahas dina dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kampung adat Kampung Naga. Disebut kampung adat lantaran kebiasaan pendudukna anu masih keneh pageuh nyekel adat kebiasaan karufuna. Nurutkeun kapercayaanana ngarempak adat teh sarua hartina jeung henteu ngahargaan ka karuhun. Wewengkon Kampung Naga legana 5 hektar. Ari anu dijadikeun pakampungan aya 1,5 hektar. Ngawengku paimahan, pakarangan, balong, jeung pasawahan penduduk. Sesana leuweung anu disebut Leuweung Karamat. Lantaran di eta leuweung teh aya makam karuhun masyarakat Kampung Naga. Pakampunganana aya dina lengkop anu kawilang subur. Belah kulon diwatesan ku Leuweung Karamat. Belah kaler jeung wetan diwatesan ku Walungan Ciwulan. Belah kidul mangrupa lawang asup ka lingkungan pakampungan. Wangun imah di Kampung Naga kudu imah panggung anu dijieuna tina kai jeung awi. Hateupna wangun julang ngapak kudu tina injuk, eurih atawa kirai. Teu meunang aya anu make kenteng, teu meunang di tembok deui. Sanajan mampu oge nyeun imah tembok atawa gedong, sakabeh imah kudu nyanghareup ka kidul atawa kaler. Teu meunang dicet, iwal di kapur atawa di meni. Panto imahna teu meunang aya panto anu pahareup-hareup dina saimah. Anu matak, panto tepas jeung panto dapur teh sajajar aya di hareup. Lantaranana nurutkeun kapercayaanana sangkan rezeki anu asup ka imah teh henteu bangblas. Atanapi kaluar deui ngalewatan panto dapur. Di Kampung Naga aya 113 wangunan, 110 wangunan, di antarana mangrupa imah, wangunan sajana nyaeta Bumi Ageung, Balai Patemon, jeung masjid. Bumi Ageung tempat neundeun barang-barang pusaka, Balai Patemon tempat ngayakeun kumpulan warga jeung narima semah. Ari masjid tempat ibadah warga jeung ngayakeun upacara keagamaan. Ti baheula jumlah wangunan teh teu leuwih ti sakitu sarta teu bisa ditambahan deui. Jadi, upama aya warga Kampung Naga anu hayang nyeun imah anyar teh lantaran anggota kulawargana nambahan, upamana nya kapaksa we kudu diluareun Kampung Naga. Di Kampung Naga teu meunang nanggap kasenian anu datangna ti luar. Seperti wayang golek, dangdut, kendang penca, sarta kesenian liana anu make goong. Ari lalajo mah meunang urang dinya oge asal ulah di jero Kampung Naga. Kesenian anu meunang ditangkap di Kampung Naga nyaeta terebang, beluk, jeung rengkong. Kesenian anu dianggap warisan turun-temurun ti karuhuna.
Urang Kampung Naga oge pantrang nyaritakeun ngeunaan lembur katut sajarahna dina poe Salasa, Rebo, jeung Sabtu. Komo nyaritakeun luluhurna atawa karuhuna mah dipahing pisan. Ari sababna poe Salasa, Rebo, jeung Sabtu teh poean nyepi. Kampung Naga teh diadegeun ku Sembah Dalem Singaparana anu dianggap karuhun urang Kampung Naga. Ratusan tahun katukang, Sembah Dalem Singaparana teh salah saurang anu nyebarkeun agama Islam. Anu matak urang Kampung Naga mah kabehanana oge nganggem agama Islam. Ngan dina prak-prakan ibadahna diluyukeun jeung adat cahara katut kebiasaan kaluhurna. Sakitu panginten tina pangajaran dinten ayeuna anu nembe ku Bapa dinugikeun ngeunaan kampung adat oge nu dijantenkeun contona nyaeta kampung adat Kampung Naga anu aya di Tasikmalaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.